dasar milik ke jalan-jalan kieu ningali istri gelis nyalila jalan-jalan teu aya nu ngawal sweet cetrak-cetrak neng alah nasib udang-dananana euy tanya wae kitu ku urang pisieun boga kabogohna galak cilaka di pas sore ngadon gelut tapi moal tanya wae kitu atawa entong wae kitu tuh gelis euy udah wae kitu dan teu lumpat tuh mending ngagidi di pemanggih Gusti disebutkan macan tunangan teh nareka mana atuh maneh teh macan tah sia teh heman tanya we neng hei neng teh bade ka mana pan jadi milari hawa uluh hawa wae mah teh dipilari paingan eta dangdos mending ngareka neng paniron mah kang niron saha model ayeuna makin niron adel ayeuna kumaha neng mun dangdos teh ka daerahan resep kang mah geningan sokan sawadan saneh sawadan saneh cawadan akang mah sakadar ngelingan neng ulah ingkar tina kapribadian atuh neng teh alah kang mah bisa wae kawasannya surang suna wae ieu gerenya kang cik kumaha mun kang maksud ngelingan hari gitu geuning sasar engkang lalampahan kabatur mere didikan nak geuning mah hari sorangan sok miru-miru caan kumaha itu neng kalah malikeun nya atuh pedah kakak sok ngelingan meureunnya ari akang maneh ngelingan sok ulah kajadian ingkar tina kapribadian ada moal atuh kang mun ribut cenah neng mah keluar tina kapribadian bade eropahan angkang meng cerewet we mang oge ari istri ayeuna kumaha coba ulah nih disangka batur maneng teh awon we ke resepkeun sunah hanjaka entang mah sok teu jujur teu jujur naon kang neng teh ieu makan neng pajarkeun ku batur kitu kieu lah nya mah kang mah sok antak tak kabur naon kang daek pecak sakecamatan boro-boro tak kabur tuku neng mah lah kang mah abdi sok nyeri neng eta mah sangkaan batu nyeri sote lah kumaha mana cing buktina alah buktina tukang nyeri wes abdi teh naon teh pugu nutur-nutur we nyeri neng mah dah udah paling pengen geuning kang
dijengki deui lah. Lain-lain wae atuh. Saya tak kecengking wae kang pan bade di modelkeun oge. Ngewa jiga sarang kasuling. Geus tong dijengki atuh hayang-hayang teh. Naon atuh kedahna abdi teh Kang? Nya sukuna we dicet gege jiga jengki. Rambut terus panjang dikrel oge ulah cenah Kang. Mending didugulan neng tiis. Komo meureun jiga kulit embe. Bener mege jiga kulit jelema teu naon. Istri zaman ayeuna ai dicawad ku pamangkat teh kadon ngamuk. Lain berterima kasih. Mun jujur mah abdi ge meureun kata Jujur Kang mah. Kang sok sayang kapuji. Henteu. Hanya kalmah Kang Ibing jalir janji Lain jalir janji atuh eta mah bohong seutik. ahnya geningan Ieu nasi. ngarahul Kang mah Lah, sanes rahul akang neng. kakak mah sok gede wadul Ah, sangkaan batur eta mah lah. nya Anu awu ge na we ayeuna iraha ngawadul. sok ngarasa beuki punjul emang dagen Kang mah ieu gerak Kang mun tak kabur Kang abdi maksud teu kapita Aha. ngarah diri Kang da meunang noda Ulu jijik kana noda. dilatih seni suara Usaha neng. jadi batur hari jadi catur balarea Ngurubul neng mah tanpa tujuan tepuguh-puguh. apaan yang jantan cinen sohor Kang Wah, ngelatih lelaguan teh. Terus tanpa alasan neng mah eta mah. Lah. Tanaonan atuh neng. Lain-lain ngadon jadi sinen. Geus neng liren jadi sinen mah mending jadi tukang boksen. tukang boksen mah tukang tidak olahraga wae Hmm. cik kemangkan Ah, teu kumaha Kang mah pusing ningali neng kieu teh. Jalan-jalan eta neng kapribadian teh ical we ieu mah. pambati abdi mah Bade ka mana? milari hawa Milari hawa we, hawa-hawa wae tedang rosan meureun ngareka kitu. Kumaha? alah Kang masuk solah maniron mah ieu teh Kang model ayeuna
Suna anak deh. Enggak masuk itu. Padahal ngangorang sukan Suna. Ngadero Suna gitu. Ngeungeutkeun ka eleh ku bangsa baru. Deudeung jang Suna zaman ayeuna. Neng terek ka mana teh cenah nya. Tukang masuk usilan, bayar yang urusan batu model-model teh. Sanes usilah kumaha neng itulah lieur lah Kang mah. Pusing neng pusing. Keun batu nu model kan.